Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade ngajelaskeun tentang resensi film anu beranggotakan kelompok Anda Maulia, Ajuardi Daimullah, Halimatus Sadiyah, Nina Nikita Aryani, Saski Pramesti Ayu, Siti Nafisah Dwi Permana, Tita Karmita. Pengertian resensi. Resensi nyaeta ngajen atawa muntun kana hiji karya seperti buku, film, atawa pintonan drama jeung musik atawa konser. Cindekna, resensi teh nyokot kana kegiatan muntun atawa ngajen hiji karya atawa kegiatan pintonan seni nu tujuanna pikeun mere informasi jeung ngagambarkeun kaunggulan jeung kahengkeran karya keur nu maca atawa anu lalajo. Resensi film eusina nyaritakeun ringkesan atawa sinopsis guluyuran carita film, kaunggulan jeung kahengkeranana, sarta netelakeun nu ngagarapna ti mimiti sutradara, produser, aktor, jeung aktris. Asal kecap resensi. Dina basa Belanda artina resensi. Dina basa Latin artina recensio, recenser, jeung revinder, nu hartina nepikeun atawa nyaritakeun deui. Struktur resensi film. Anu kahiji aya identitas karya. Biasana nataan identitas utama hiji karya dina resensi film, ditataan judul film, sutradara produser, tahun diliris, jeung saterusna. Anu kadua aya ringkesan carita atawa sinopsis. Diguar kumaha ringkesan caritana, bagian ieu teh nembrakeun hiji karya. Anu katilu aya tilikan eusi. Eusina teh ditilikan atawa sawangan kana eusi karya. Nunulis kudu ngagambarkeun kapunjulan atawa kaonjoyan tina eusi karya anu diresensina. Tapi najan kumaha alusna hiji karya atawa film, tetep wae baris nyangkaru kahengkeranana. Anu kaopat aya panutup, nyaeta kacindekan tina resensi.